Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng tepung lawung dina channel anu maneh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos Kang Has seja neraskeun cariyos serial basa Sunda lalampahan Abah Kanta. Nu mana waktos ayeuna nincak kana episode pamungkas dina ieu serial teh. Kumaha atuh lalampahan Abah Kanta dina pamustunganana? Dina episode kamari dicarioskeun yen si Abah betus ka Ma Ucih salaku garwana. Naon kasang tukangna manehna digarebugan ku urang lembur sawah. Jeung naon sabenerna anu karandapan anu dilakukan ku manehna salila ieu. Gitu geningan si Abah teh muhit ka siluman ucing. Ari anu dijadikeun tumbalna wadalna nyaeta sakur awewe anu disapatemonan ku manehna. Lamun hayang leuwih alus hasilna kudu parawan nu matak. Kamari manehna ngaheureuyan parawan teh anu tujuanana sangkan hasil leuwih alus. Aya wae nya baraya. Mal panjang lebar supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang regepkeun ku sadayana kumaha lalampahan Abah Kanta salajengna. Kumaha akhir cariyos ieu teh. Mangga wilujeng ngadangukeun prung. Ngadenge caritaan si Abah kitu Ma Ucih kacidak ruasna. Geningan si Abah teh muhit ka siluman ucing. Ari nu jadi wadalna nyaeta sakur awewe anu disapatemonan bari lain pamajikan si Abah. Buah-buah si Abah mineng jajan. Ngan mun si Abah teu bisa mere wadal, mangka pamajikan si Abah anu bakal jadi tandonanana. Hampura Ucih lain harian Abah pan keur geuring teu bisa neangan piwadaleun. Rahu si Abah bari neuteub seukeut. Lamun mah si Abah lain keur teu walakaya, tangtu ku Ma Ucih goreng-gorengna bakal bebeakan dicarekan. Lak-lak dasar.
Mauci ukur bisa ngahruk. Bingung campur sieun. Manehna jadi wada anu saterusna. Manjing tumorek. Peuting beuki jemplang-jempling. Teu kadenge sora jangkrik-jangkrik acan. Riek dumandakan imbah inggeng. Dipirik suara ucing pating areong ti kajauhan. Terila sorana beki deket. Lir nu ningker imahna. Uci ngayek-yek batak bakat tingku sieun. Bari nyempo dekeun sira si Abah nu keur hahargungan. Leduk. Asep kandel tunjangin si Abah. Jagelek salin rupa jadi lalaki kasep setelan gegedean kerajaan baheula. Waktuna maneh mere wadal. Mana nu kudu dibawa ku kaula. Omongna bari mencerong ka si Abah. Ampura gamparan. Kuring ayeuna keur keuring. Teu tiasa setor wadal sailaharna. Kituna iya ucih nubatan sakieu kaayanana. Emba si Abah bari ngalieu ka Ma Ucih sareretan. Laju peureum teu kireum-kireum. Teu sudi teuing. Aing kudu ngadahar karewedan. Gantawangna bangun amak pisan. Cirim narobah jadi siga bangparongan. Oh, deui jalan. Sia anu rek dibawa ku aing. Lumayan keur ganjel-ganjel pantos sia. Cek siluman ucing bari rau. Awak si Abah dipangku laju ngaleungit teuing ka mana dibawana. Cak baraya Abah sakitu anu kapihatur carios serial lalampahan Abah Kanta anu aya genep episode. Pamugi janten bahan pangbabarah kana manah sadayana panglilipur kana kalbu. Atuh pamimah aya nu saena mangga candak manfaatna. Atuh na awona mah kantunkeun sing tebih. Ieu mung ukun carios teu aya di kieuna. Pamugi naon anu disanggakeun ku Kang Has henteu janten matak ti awonen. Namun mudah-mudahan janten wasilah kangge nyangreudkeun tali babarayaan antawis urang sareng urang. Sanaos benten bahasa, sanaos benten suku, sanaos benten negara. Mudah-mudahan channel Kang Has janten hiji pameungkeut duduh antara urang. Pamungkas Kang Has ngahaturkeun nuhun kana saneskanten perhatosan oge kasayan baraya Kang Has di mana wae ayana. Utami nama hapunten tinangtos salami Kang Has nyanggakeun ieu carios si Abah teh aya lepat carios. Aya hal-hal anu teu sapagodos.
Hapunten. Pamugi agung tawakufna. Kumaha kitu, urang pungkas wae ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.